Ari bieu nanaonan silih sedak kurang tepikeun ka linu kunaon si eta di kieu di kitu di kitu mah kitu urang sok sieun kieu ala di kitu keun di katukang keun paur oh si eta urang kitu si eta tanggung jawab leuheung lamun si eta tanggung jawab lamun teu kumaha ku si eta di kitu di kumaha di kitu di kumaha ku si eta di ento di kumaha taya cek nah naon nya geuning oh henteu naik mana naon urang kitu lain euy bieu teh lain deui tepikeun ka pasedak eta nu nyalung tepikeun ka kitu nya urang tepikeun ka nyeri naon linu nyeri naon katindihan ku si eta ya nyeri naon ieu kanyut dorang eta teh tukang ieu teh area barudak tingali nah seteh nah piraku disebut aden nya kanyut mah kanyut oh banyak itu lah si itu tadi calana si aden nya kanyut ya sigapan ieu da teu porno kanyut mah henteu pan aya kanyut kuna tuh panyokotkeun cenah tuh dina pelang dada naon kanyut kuna aya kanyut maneh paribasa kanyut tapuluk nya kanyut taterang nya apa nih ge mangga teh dina tasebut bini mah ya tadi dina hitanan eta Cep Al Ghazali Zain Al Pamart naon teh nah seteh tinggali deui itu oi ajigan urang teh Al Ghazali Zain Al Pamart urang nya putra kadeudeuna Bapak Cecep Gor Bacep lain nah naon kamari mah dadina ulama teh lain eta nu disunatkeun saha Cecep apaan Cecep teh di hitan dikeurut naon dikeurut nala digosali kusin sok eta teh iya
Sugan deh Al-Ghazali Giant Alfamart teh terkenal ya tanah. Nya. Jeung Alfarisi itu. Tapi ya mah. Dia mobil di dia mengaroronangnya. Nah, Mobil dia itu menarangtung dah. Lila ngoronangnya. Nya sok. Sok. Mang ni ieu teh dina raraga tasakur binikmah putrana Bapak Cecep, Ibu Sinta Nurjana nya Ibu Nurjana, Ibu Ike gitu. Ike eta penyanyi Nurjana. Iya Ibu Nurjana hukum itu. Neng Ike Nah, anu baheula kurang dikawinkeun di dieu. saha? Neng Ike Kusaha? kurang Naonana? dikawinkeun Neng Ike teh ka Ibu Sinta. Ya teh. Nah, babaliun kitu kumaha teh? Ibu kumaha mimitina kumaha? Apa Neng Ike teh kawin Ka jeung Bapak Atep. Ibu Sinta mah ka Bapak Cecep. Nah, babaliun kitu. Raina teh Ibu Nurjana. Lain seperti matak boga budak jeung si itu teh Alfamart cenah. Ada lagi Al-Ghazali teh tinggal lihat Alfamart teh pertama. aing ngaran teh Awon. Saha penyakit Oh, nyakit air. Lain 2022 masih kena aya ngaran Awon. lain sarua jeung maneh ate naon ate tilu naon tilu naon cing naon cing ate eueuh cangkir sieu mah aya teko unggul aya urang mah halus aya udun Mana? Mana udun? can atuh teh maneh mangiles di sieu mah eueuhnya eueuh sieu mah urang tadi geus dibere sabatang Usaha. kudu hanyap Saha ngaranna? teuing Ayo urang sana. Saha tadi saha nu hajat teh saha cik sap ieu ge mah Anu hajat teh ECSD nu temres gitu Bapak hajat teh Bapak Cecep nah disapertikeun nyepitan putrana. tah Cecep teh pan jelema di bareta oge Ya teh Cecep tah, ieu Cecep. Cecep Cecep. Tah ieu Ibu Sinta. nanti balik maneh teh penyair Cecep sakade kieu Sinta leutik Kabar kitu aslina kitu hah gede eta lah Cecep man teh gede kaluhur cenah teh tapi dipertikeun Cecep mah gede teh anu di tengah unggul gede tah lamun kieu bener ieu Cecep Ya Ibu Sinta. nah Ibu Sinta mami tohana beleguk Ibu Nurjana. Nur nya so beuling kan anger kan beureum nya tah ieu yo Iya itu teh Cep Al-Ghazali Al-Ghazali tah ieu. tah kudu jelas ya ya itu aja Ninina Nurjana. Tah ieu Ninina, Nini Pak Cecep. di adina mare loba barayana adina teh eta wana lain barayana loba bener mana Halo Pak Cecep, halo. Alona. ya alona meni encer kieu geus lila Ya Bibina. bibina eta bibina eta Tanganna ieu. tahu pati beratan
Bandaraya nabeh di Cecep Maripuh lo bating baraya aya alo aya ngan henteu we RT Tadi aya RT RW lain mangaud. teh Oi. urang buka heula Buka kunaon? urang teh ulah jolder Iya, benar. urang ngabismilahan Ya. supaya mulus rahayu berkah salamet anu disepitan ibu ramana oge nu hajatna kalian panonton sadayana marulus rahayu berkah salamet Amin. Iya. sing baleungharnya Amin. sing Amin. babari ngalah rezeki Amin. Amin. urang ngabismilahan heula ku laguna Kembang Kanyut Kemang Gadung. oh hah? Oh, Kembang Gadung hampura bada sopan kanyut oge naha urang haturkeun Wilujeng khusus ya mah kanggo ka keluarga besar.